Laptop tuh mak. Laptop. Meong ya, meong laptop. Mana ya meong ya? Meong ya. Aduh. Laptop apa deh? Mana ya meongnya? Aisyah aya di dinya. Kenal naon sia? Hah? Di-share laptop segala. Oh, sia pantesan anteng sia. Sia sayang kawin, ngomong ka aing, ulan-ulan bokep. Dulu. Waduh, kalakuan sia geus baleg. Sia pantesan sia anteng ti jam berapa sia ieu ieu. Hei. Serius amat sia. Sia ngesayang sia. Ngesayang. Hah? Dulu kalakuan. Sebentar sia, sebentar. Geus sia. Di pesantren kan gua geus. Ya, itu sia. Geus mesum sia tik-letik sia. Nula bokep cing. Aduh, sudah beres. Aduh, aing ampun gak meong. Yer. A few minutes later. Gitu-gitu deh mal. Hah? Kalakuan. Sini gitu-gitu deh mal. Amun hayang kawin ngomong, tapi gawe heulan. Emang siapan si lalaki? Emang si ente serah tulang, lamun jelema masalah duit. Hah? Gawe encan neuluan bokep bae. Pantesan cetlok dek dahar. Diberi embung itu embung. HP kedeng-kedeng lobet. Sia horengan ieu. Neuluan kos kitu bae. Nulan bokep walaupun versi meong tetap eta bokep mesum. Nak jadi naon sia, nak jadi meong, emang meong. Sia dibelikeun kongkorong ku aing geus tuh 8 gram. Kalakuan kitu beker ieu kanyahoan ku aing ngarokok. Oh moal. Eureun ngarokok. Neuleuh nu kos kitu. Ya nengekeun. Moka. Ngadengeun teu? Udah gitu-gitu deh mah. Janji kaing. Salaman. Janji. Cium tangan. Benernya? Gitu-gitu deh mah. Sia. Ari geus boga kabogoh ngomong, tapi gawe minimal sia kudu bisa serah duit atau serah tulang ai meong mah. Ai hayang kawin, encan tenda. Sia gawe tulang ge ti aing keneh. Hulu bandeng ti aing kene telak bisa nyiar sorangan, minimal maling kita tangga sia. Hang di paraban bae. Geus nuluan bokep sia, pantesan HP lobet, laptop lobet. Sia horengan, mukaan XNX bae. Umur sia masih ngora. Can cukup umur. Malotot deui, ngadengen teu? Janji teu lagi gitu deui, hah? Sia bogoh ka anak saha? Anak peong saha? Diwaukeun ku aing. Ka saha? Kasih budug, kasih buntung. Masnya? Enggak sia. Dia dengekeun. Sia lamun gitu-gitu deui diberena ku aing usam. Moal bandeng deui. Janji?